sing depeng punten abdi geus tiasa eta teh abdi jiwanto sumping ka pangarsa di Baitul Arqam pangarsaan abdi teh pacan pakapong pacan parosoan sampai apa uji teh eta kudereh-derehna cek abdi teh manawi tiasa aya waktos pangaosan di Cikawung can pake wawi nah sareng abdi teh kumaha lor anjeunna dupi pangarsa teh di palih mana abdi disebutkeun pangarsa ku sesepuh ku jalmi ngartos jalmi pinter jalmi kasep nih ku ka abdi nyebutkeun pangarsa nah abdi ujug-ujug bilang Allah bersekuan kalur henteu ciut abdi teh izin tawadu na model kitu na urang teh jadi non ngarendahkeun